disebutna iadah ngabalikan deui salat anu sah adalah anu kadua. Tadina salat sidatul haud kitu Pak. Mimiti ngabariskeun set baris, bereskeun jeung nu kahiji. Karena geus beres nya nyeun deui barisan anu encan salat. Nya hareup ka mana we? Sebab aya di antara salat sidatul haud mah paladur sadayana ya itu salat anu bebas pikeun yang hareup kiblat gitu salat deui jeung eta nu ieu ngajaga besing kumus bari nyekel senjat salat beres saduana salam karena perang deui kartos nya eta maksud daripada wal tati taifatan ukhra lam yusallu bal yusallu maka wal khuju hijrahum waslitahum cokop kekhawatiran jeung senjatana hiji tah aya deui Pak ieu nya tilu we kuring nu dibahas masalah salat sidatul haud aya deui ayeuna paladur sadayana musuh aya dina jihad kiblat contoh ya mana tadi cangkang rokok ieu nya ngadep kiblat ya dua baris ya kudu dua baris ya dua baris panjang ya musuh belah dia ya di arah belah dia tah Allahu Akbar dek nya ngadep kiblat ya bareng jeung imam ya ruku ya ya ruku pala dosa karena hudang ieu ya ruku haras teh ya gitu talamun tadi mah pala dosa ya ieu bibat inahal di kampung Batenahal ieu mah di Uspan ya di Uspan mah kitu ya ieu hudang ya contohnya ruku set ruku ieu nangtung kana ya ieu itidal ieu ruku haras teh nya ya ruku karena ya sujud ya udah itidal eta kitu eta ketika Kanjeng Rasul di Uspan ya karena tingkah katilu paladur saya keur berkecamuk perang ukur gelut ieu mah ukur gelut ye wah keur ngadu pedang set Allahu Akbar ayo saya bunuh saja kabir eta mah boleh bebas nampol heula kumaha ngan perang baheula mah make pedang Pak ayeuna lir bener teh hah ayeuna make bom mengasburnya ayeuna mah rada hese na itu naon sebabna wadal lajina kafaru lau taqulu an asliatiku resep jelema-jelema kafir lamun sia para roho tina senjata marane kabeh jeung artina resep jelema-jelema kafir lamun keur perang maneh lengah kitu tina senjata jeung perhiasan sehingga condong ka jelema kafir ka marane kabeh jadi gampang nyerangna kitu pala hadirin sadayana ya hiji ta dua ta berarti dina dua ayat ya hiji masalah qasar nomor kedua masalah salat sidatul khauf kan kira-kira urang aya moal ye tapi wallahu alam bisa wae terjadi sebab aya nu memperkirakeun engke internet KBG bakal rarajiat areueuh memeh kiamat mah jadi cenah urang bakal kembali deui ka naon urang mah ngalami duka moal apa ngalami duka moal engke pas terjadi seperti zaman Kanjeng Rasul deui pan geus asa dina surat Al Imran jadi engke pas turunan Nabi Isa alaihis salam turun Nabi Isa alaihis salam jarah ka Kanjeng Rasul negahkeun syariat Kanjeng Rasul nu pangheulana dieuweuhkeun Mang Tobing adalah pajak eueuh kemudian riba tah eta Nabi Isa engke merangan Dajjal maehan Dajjal eta make perang biasa deui make kuda deui ngan urang mah nyaho ilu nyaho moal eta di Lebak Manten ngawang kosna nya kosna resepnya mah nya aya Nabi Isa resep aman teh ilu Nabi Isa hayang pangheulana lah mun hirup keneh mah
ilu jeung Nabi Isa resep Mang Tobing siap teh Mang Tobing mun gitu hah siap teh lamun aya Nabi Isa ye urang perang ke siap teh siap teh itu siap mah atuh hah siapa ya ya resep pasna ieu Nabi Isa siap wae deh orang Cijerah mah ya paladur sadayana tayana kumaha lamun ayeuna perang aya ujur paladur saya wala junaha alaikum in kana bikum ajan min matori au kuntum mardo antadau asliatakum. Jadi lamun ayeuna paladur saya teh ilu perang ge lamun aya ujur mah eta teh jadi masalah. Mana ujurna? Hiji hujan. Jadi meunang ayeuna urang diteuneun heula istirahat heula perang hujan. Makanya hujan mah ujur segala macam ya hujan. Berjamaah naon Jumat hujan ujur Jumat, hujan ujur berjamaah, hujan ujur itu Kang Haji asajan mah ngiralila ngan ujur Jumat jeung ujur berjamaah maya jadi kana satu berjamaah hujan anu hujanna kira-kira dina kitab naon ngaranna Mugni Muhtaj lamun cai teh geus kana memuncangan urang. Geus sakieu tah geus gede. Ai karak leutik mah teu henteu, Pak. Kunaon hujan gerimis. Kunaon gerimis cenah. Ai payung mah teh dijadikeun elat henteu. Arek aya payung arek henteu paladur saya ngan ieu hujan merupakan ujur merupakan ujur urang arek usahakeun bae paladur sadayana make payung atuh leuwih bagus ante bae misalkan hujan gede ya ke Jumat kan dipikir-pikir aya baheula Mang Nur ya masjidna memang masjidna kieu unggul karasa kieu unggul artina henteu make kos kieu henteu make nalangit duh kalau mun nama wallahu a'lam ai baheula mah sampaikan nyiduh ge di ieu teh jadi masalah cobain nyiduh picabokeun Pak da kerami ka ieu mah bener teh nya mungkin beda paladur sadayana wallahu alam teh palebadinya tah ayeuna istirahat heula perang paladur sadayana nya teu jadi masalah lamun ayeuna kitu hujan atawa gering nya disimpen heula eta senjata kitu nya wa khuju hijrakum kitu jeung kudu khawatir marane kabeh ti musuh artina kudu ngaraksa tadi dieu cenah ieu nya kumaha lamun ayeuna paladur sadayana hujan henteu gering henteu nya tah ieu pala tamiluha wajah yupidu ijabah hamliha inda anda bil ujri ieu teh ngajadikeun paladur sadayana dalil kana wajibna kudu mawana senjata dina eueuna ujur lamun keur perang bawa senjata nya artina wajib ilu perang tuh Mang Tobing ulah ragu-ragu ceuk ieu lamun aya Nabi Isa Mang Tobing siap teu perang siap itu tuh lo siapna dukanya siap kamu nya cara kamari tahun kamari mah kuring ngeunangan pokona mah kuring lamun khutbah Idul Adha ceuk ieu kamari mah di Cibeber ceuk ieu Kak lamun naon ngaranna ji daek teh khutbah di masjid daek teh sami tambewe 2 siap cita ngeunahan tah ayeuna dijadwalkeun di saring jalan ceuk ieu giliran haji nya siap ceuk ieu asambe kumaha nya ya ceble ceuk ieu ai mah bab kumaha nya urang mah siap itu mah kumaha nya maksudna mah tambah hiji jang santri gitu kurang siap eta mah aduh jadi rada leuleus saya teh gitu paladur sadayana ya jadi lamun ayeuna urang ujur mah kudu siap perang rek naon deui atuh mah hirup
Da ayeuna kieu we capek, perang mah geus jelas lamun pae ka surga urang. Nya innal jannata tahta suyupi, sanyanyana surga aya di sahandapeun pedang. Allahu akbar. Insya lamun aya perang resep moman. Perangan ge geus resep urang. Bener teu? Moman leutik keur leutik geus peperangan. Oh, sok resep komo perangnya. Mang Nur Seri. Tah innallaha adalil kafirina ajaba muhina. Sanyanyana Allah nyadiakeun pikeun jama-jama kafir kana siksa anu ngahinakeun. Sieun nya. Jadi jelema kafir eta bertahan dina kafir. Makana geus disadiakeun siksa anu nya geus diancam ge kadang-kadang kafir wae. Nyebutkeun bohong segala da urang mamacana ge sieun. Kana ajab Allah, kaulna ge sieun. Nya, kitu ka ajabna ge sieun. Naudzubillah min. Fa iza qadaitumus sholata wallahu a'lam. Ada apa cirina? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu sareng disunahkeun li musallin ka anu salat sulima anu disalaman anu diucapkeun salam alaihi ka itu musalli arrudu naon ngajawab bil isyarati kalawan isyarah bil yadi kalawan tangan awi rasi atau asirah walau natikon sarang lamun ngucap sarang sanajan aya itu si jama natikon eta ngucap suma maka kari-kari bada pirogi minha bilabji dina sabada beres min hatina itu salat kalawan lapad waya juju sarang menang arodu naon ngajawab bikauli kalawan ucapan jama alaihi salam lapad alaihi salam tasmiti seperti bersin bi yarhamuhullah kana lapad yarhamuhullah wali ghairi musallin sarang kalian anu salat raddu salamin naon ngajawab salam tahalala anu gawe halal musolli anu salat waliman atosa sareng ka jelema anu bersin biha dina itu salat ayah mada yen tah muji itu si man wayasmau nafsahu sareng ngadenge si jama kana dirina pika mana nana ya beda wala tabtulu sareng teu bata itu salat wala tabtulu sareng teu bata salat biasirin awi tanah nuhin kalawan saeutik umpama dehem urpan menurut adat digolabati karena ngalindih kapaksa alaihi karena itu tanah nu walayasiri kalami sareng teu saeutikna kalam urpan menurut adat kal kalimata ini seperti dua kalimat wasalasi sareng tilu kalimat qala syaihuna
Kita dalilna ya, dalil karena menang ngom. Bismillahirrahmanirrahim. Paladur sadayana pertanyaan anak kumaha lamun urang ayeuna keur salat kari-kari aya nu ngucapkeun salam bawahap keur salat sunah. Mang Oman datang, assalamualaikum, ya, gitu. Tangtuna ye lamun katingali jelmana, tak kumaha ye, aya nu ngucapkeun salam. Jadi lamun dibedas-bedaskeun apa? Urang attahiyatul. Niatna urang ngomongkeun ka ditu, ngabejaan itu batal. Atau takbir dibedas. Orang keur salat duha, assalamualaikum, paket. Surah pan belagu kita paket sewot. Ya, beri terusan bae 10 kali paket. Anu paling sebel mah karaki ngalenyap eta mah. Ya, ngalenyap, metok-metok ban terus segala karak ngalenyap paket. Aduh. Aju tadi kita bisa SD. Sebelin. Luka kamu alim di dia paket bukan teh. Paket gedang paling. Tak kumaha paladur sadayana. Ya, jawab ontong eta jeung hukum ngajawabna kitu wajib apa henteu? Pan ngajawab salam teh dina hukum asama adalah wajib. Alamun urang ke salat jawab tong. Jeung hukumna teh kumaha? Oh, wayusanu jeung disunahkeun. Sunah berarti hukumna ieu. Limusallin kanu salat sulima alaihi arrodu anu disalaman diucapkeun salam ka eta jamak naon ngajawab sunah. Jadi walhasil lamun teu ngajawab ge teu doraka. Jadi kuring mah geus tah daripada teu pararugu. Ya. Cuman arroduna ge bil isyarati bil yadi. Ya. Isyarat kalawan leungeun kita. Bah, assalamualaikum, tuh mau mantap. Kosong. Awirosi atau asir, ya. Assalamualaikum. Nggak segitu, ya. Paladur sadayana, bil yadi awirosi. Walau natikon, sarang sanajan rada ngomong saeutik, ya. Rada ngomong, misalkan. Etik kadengean karak summa badal pirogi min habil abji karak geus beres je tina salat ucapkeun kalawan waalaikumsalam. Nah, jawab nu tadi ngodoan. Jadi salam ge aya kodom babing. Ya, seperti ayeuna urang kagok keur ngalaud wudu kan di luhur. Kari-kari ajan. Ya. Ieu ngajawab ajana iraha dina kitab Bidayatul Hidayah ngajawab ajana engke di mana-mana urang geus beres wudu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Karak maca Allah rabbana jidawat kita ngaranna eta ngajawab ajan kodok buka we Bidayatul Hidayah aya paladur sadayana nya karak jawab engke di mana-mana urang ulah dijawab harita. Waalaikumsalam, batal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol deh, oman kena. Peas juga. Batal tuh bahala begitu. Atuh batal bahala begitu mah. Ya. Kumaha ayeuna make lapad goib. Kitu, ya. Eta waalaikumsalam kan make hitob. Make lapad muhotob gitu nya. Kumaha lamun ayeuna kieu Mang Oman Mbah Wahab keur salat duha datanglah Mang Oman paladur sadayana gitu assalamualaikum ya pan lamun dijawab waalaikumsalam bata kumaha lamun make lapadna ngajawab salamna make lapad goib dijawabna model kieu wa alaihi salam ya assalamualaikum alaihi salam ya
batal apa henteu lamun kitu paladur sadayana. Oh jawab di dieu nya waya juju arrodu biqauli alaihi salam, menang ngajawab kalawan lapad alaihi salam. Assalamualaikum alaihi salam. Nah siapus ka nabi wae kaing menang awan menang alaihi salam. Oh berarti omongan Nabi Isa gitu ya. Kata smiti seperti ayeuna aya jelema bersin ya gitu, aya jelema bersin kan eta niat zikir mah meunang urang bersin hacis alhamdulillah ya zikir tah meunang ngadenge ya urang lamun ngajawab ya gigiran enak ya urang berjamaah ya mengbawab jeung ngoman ya bawa berhacis tengah aja cek bahwa teh alhamdulillah ngoman ngajawab lamun yarhamu kaulah batal kan sebabna make domir hitob ka kumaha lamun ayeuna ngajawabna make domir ghaib paladur sadayana ya kata smiti yarhamuhullahu gitu ya. Kata smiti seperti bersin mengucapkan yarhamuhullah. Enak bahwa bersin alhamdulillah mengoman ngajawab yarhamuhullah menang yarhamuhullah menang. Jadi tadi ke lamun orang aya assalamualaikum alaihi salam pakai Allah karena saya bah kumaha ayeuna ya bawaha keur salat mangoman keur teu salat cicing di dinya keur zikir ya cek bawabnya salam assalamualaikum warahmatullah beres salam si anu salat eta urang sunah ngajawab teu ka jelema anu salam ketika beres salat sunah teu Bang mangoman teu salat tapi keur nyanta assalamualaikum warahmatullah nya kitu paladur sadayana wali ghairi musallin raddu salamin tahalulin musalli nya kitu ka jelema anu ayeuna teu salat eta paladur saya sunah ngajawab salam anu gawe halalna anu tegasna anu kaluar tina salat sunat anu cicing waalaikumsalam sunnah waalaikumsalam ces mun bisa mah dan budak santri mah teu pake heureuy ieu waalaikumsalam damang cek cenah PA apa ya eta hukumna sunnah gitu. Terus deui waliman atosa piha jeung ayeuna nu teu salat eta sunnah deui ngajawab ka jelema anu naon anu keur salat bersin aya mada bersin bari kitu muji keur salat hacis keur salat teh hacis alhamdulillah eta nu ieu nu naon anu teu salat sunah ngajawab yarhamukallah hacis alhamdulillahirabbil alamin yarhamukallah ya gitu kita sunah ngajawab wa yasma'u nafsahu jeung kadenge kitu manehanana mujina teh eta kadenge mah paladur sadayana atuh teu sunah. Jadi lamun aya nu bersin aya teu muji ka Allah mah urang teu sunah yarhamukallah pan henteu hacis itu biasa wae sunah teh lamun ngucapkeun alhamdulillah karak yarhamukallah nya hacis teh yahdi kumullah hacis teh yuslih
balakum kopatili hajis deui ya sudahlah berarti pilek sia. Terus baladur sadayana kumaha ayeuna lamun ieu teh ngaganggu jasa ieu rehak teh ngaganggu urang ngadehem saeutik nya menurut adat saeutikna baladur henteu tuh ademna saeutik wala tabtulu henteu batal naon salat biasiri nahwi tanah nuhin kalawan saeutik eta bahurenganan biasiri kalawan saeutik umpama dehem menurut adat ligolabatin karena kapaksa karena kalindih alaihi kana eta ngadehem baladur sadayana ya sakeuna urang kagak eta saeutik teu bata asa menurut adat bahwa dehem kitu teh saeutik jadi lamun saeutik mah teu bata ya walaya siri kalamin urban kal kalimat ini wasalasi jeung teu bata baladur sadayana saeutikna ngomong menurut adat karena pohoyeun ke di ujungna kal kalimat teh wasalasi seperti dua kalimat atau tilu aya elatan bisa windah ya anakna ku sebab poho ngomong nya gitu aya ucing arek ngadaang daging hayam urang poho lain aja poho we resplek cek amat ya mah resplek asal lain keur ingetna daging hayam eta jadi ngagebahkeun ucing ku sebab sebab engke aya nujul yadin teh baladur saya katinggalan Rasul salat asar 2 rakaat sampai ngomong heula pan Rasul eta ya eta lamun ku poho ngomong 2 kalimat atawa 3 kalimat asa ukuranna saeutik hukumna teu bata judulna poho ayeuna ya misalkan pamajikan orang keur salat duha pamajikan nanyakan kunci pohoan eta pamajikan ge urang poho pamajikan poho Pak ai kunci di mana tuh kitu we tuh ih keur salat orang poho teu batal ya itu baladur sadayana qala sayhuna